tengahan saina mun agung anu sebabkeun waduk ieu disebut waduk teh waduk Jati Gede teh ieu tuh kakidung katingali pemandanganna mun endah tuh kakaler mun maplak saina ieu teh kangge tegangan listrik kangge muterkeun baling-baling dihaekeun ka luhur tinggalkeun kana baling-baling itu aku manusia mah da diakalan naon aku bisa diakalan bisa tinggal ya aya nusa aya pasir di tengahan sewaktu-waktu masuk dipakai camping kata geuningan ieu nama katingali ku abah mah teu camping yang nimungkeun pemandangan we abah mah ya abah mah jauh-jauh ayeuna ge saya tujuan saya ka dieu anu ngawartosan toh pemandangan paling indah mah ningali pemandangan yang paling indah di Waduk Jati Gede ieu tuh tinggalan pemandangan di Waduk Jati Gede teh ieu tinggal mun manghambar wartosna mah sana 7 desa anu karannem ku waduk waduk teh ieu Waduk Jati Gede teh tuh sewaktos-waktos mah parahu teh dioperasikeun ayeuna mah dah dinten Senin teh aya pengunjung diurunkeun we tadi sisikeun disangsang we ningan tah aya parahu anu gede parahu ieu mah kapal mun hayang kaditu tuh panusa pasti naik parahu naik kapal bisa camping jadi tingali Waduk Jati Gede teh dipake wisata tisuklakna tisiklukna pada daratan aya nu ti Jakarta aya nu ti Bandung aya nu ti Sumedang aya ti Cirebon hayang nyaksikeun ningal pemandangan aya di Jati Gede teh ieu ngaranna Waduk Jati Gede 7 desa nu dirannemna ge wah laukna geus suur pasti suur laukna ge tuh abah Cingogo ieu tuh tingali nu paparahuan rek ngalalauk tengahan jadi perusahaan rek ngalalauk jangan sahuap sakaupun teh ngalalauk bisa rek ngajaring bisa rek mancing bisa namun bisa mah ngakalanana aukna ge wah sur harap pisan di Waduk Dharma mah sabab tinggal katengahan ge da ku manusia mah diakalan mah perkara nu sulit ting bangga ku akal mah beunang wae ieu sakieu regana bisa ditamak bisa jadi kalayaran anu disebut Waduk Jati Gede teh ieu kawari-wari tuh dituduhkeun aya nusa tuh di tengahan teh pas gunung eta teh sewaktu-waktu sok dipake camping didinya sewaktu-waktu ayeuna mah hiji dinten Senin dua pengunjungna teu araraya ada ngajug-jug bararea tisuklakna jug-jugan para wisata kapunggul mah di dieu teh meni palarwe kuman angker ayeuna mah geus sararang geus jujugan para wisatawan tisuklakna tisiklukna datang ka Waduk Dharma teh Waduk Dharma Waduk Jati Gede ieu mah tah ngalauk paparahuan katinggal di tengahan eta teh rek neangan hasilan rek neangan saha-sahaupun nu rek mancing bisa nu rek ngarawe bisa di dieu ngarawe teh sok ngarabogon balaradag mancing di tengahan pasti leuwih balaradag wargi-wargi kan dulu kami hayang apa pemandangan di waduk ieu abah mah panjang nu dibahas haturkeun nuhun ka wargi-wargi parantos nonton ke abah mah madara nu panjang wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.